sebab kangjeng Nabi urang telah Nabi abadah kayak Nabi Dewi sabada kangjeng Nabi urang sabada kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjuangannya terus khotaballahul mu'minin Allah ngahitoban ka para mukminin sakumaha Allah ngahitoban ka para nabi-nabi nu baheula kumaha nabi nu baheula berjuang dakwah atuh sarua ku ari dakwah ketika nu baheula ngabangkang disiksa ku ari ge sami mawon sarua nu mantak para hamba Allah anu dumadeheus ka Gusti Allah teh kadang-kadang dibere isyarah bakal aya tsunami sebab kesalahanana ieu bakal dibere gempa sebab kesalahanana ieu ngan kulantaran lain nabi sakadar nganasehatan teu meunang ngajelaskeun bala geus dibere isyarah ku Gusti Allah teu beunang ngajelaskeun euy umat sing hade yo bakal aya gempa ya kula langsung informasi ti Gusti Allah beuh serem amat emang nabi teu beunang besi pajar nabi nya nyana di Bandung mah pugu tukang becak ge Nabi Asep di nabi-nabi nah iya nu ngabangkang nu baheula ngabangkang ka rasulna siksa ku Gusti Allah ngabangkang ka nabina siksa ku Gusti Allah kuari ge sarua maka Allah ngagambarkeun melalui ayat